Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang dong udai sarang simkuring Kevin udaya lesengkus si pangganteng natea sa Zimbabwe dinten ayeuna simkuring sejam bidang kendai hancareng Sunda jantan judul ngalakutu bagian ke-13. Mugi aya dongeng teh jantan penghibur kana kalbo gepang babarah kana manah. Ya pemirsa sepados teu nyangkolong ting kana waktu. Hayu orang namukeun sasarengan kumaha jujutan carita ngalakutu episode bagian ke-13 dinten ayeuna. Yu kemon. Dina kayaan langit lenglang haling-aling isuk keneh deui jam masih keneh jam 8 isuk-isuk tuh seperti biasana nyetitin teh ya tuh seperti biasa mah nyetitin teh sok ulin ka babaturanna baturan sasakolana nu ngaranna Nyi Noneng anu biasa nama indungna citok lamun erek nitah ka warung atau erek nitah pangakelkeun sangu sok tara aya nu jadi budakna nu cikal teh sok tara aya di imah ayeuna mah tumen-tumenan nyititin teh aya di imah bager cek citok teh nya da citok teh can apa naon nu sabenerna nuker karandapan ku nyetitin sabenerna mah nyetitin teh keur beunang katarajang penyakit dikihan cucunguk pamirsa panon anu katuhuna teh beureum sabelah bari semu petet nya oge bari belekan nyetitin di jero kamar mehna teh bari ngeunteung kana eunteng mohon ngeunteung mah kana eunteng manehna teh nyelikan panonna nu katuhu anu beunang tas dikihan ku cucunguk bari kituna teh manehna bari ngagarendeng nyetitin teh terbalik cucunguk teh make jeung kana panon segala jadi hese ulin deh jadi tuh jadi ya mah kata Nyi Noneng lah terbalik kitu cek nyetitin ngagarendang nate bari buk acak-acakan boro-boro hayang disisir anu biasana isuk keneh mainan geus diangir ngage teu disampo jarang disampona teh nyetitin teh udah nu ngabalokarkeun manehna jadi loba kutu teh ya ningan pemirsa henteu ieu mah henteu di baseuhan-baseuhan acan nyaeta dina kurung mah diangir itulah tapi teu disampo buk masih keneh acak-acakan cawig-wig kawas kuntilanak bari kitu nage awak haseup awakna teh haseup cetitin teh keur memeujeuna awakna teh keur manjing ka bau kelek na teh nu sabal geuning rada bau asin japu dina kayan kitu ceuitok anu manehna teh karek ngangkat sangu tina langsung manehna teh bari erek nitah kas nyetitin pangakeun bari dibawa sangu teh kana boboko anu masih keneh ngelun haseupna citok teh bari ngomong ka budakna nu cikal Teten hei Teten ya pangakeun sangu ya Teten cek citok nyalukan nu jadi budakna nu cikal mimiti mama si Titin teh pura-pura conge pura-pura tengah denge omongan nu jadi indungna
Tapi lila-lila ku sabab geus diulang-ulang deui nu jadi indungna teh ngagaroan ka diri manehna antuk nama nyetitin teh kaleuwar tinggona bari rada buat baeud manehna teh bangun ku keheul geuningan make tisu panonuk katuhuna teh diisolasian teu supaya henteu katampo ku nu jadi indungna. Ai indungna ceuitok mimiti nawan teu nampo manehna teh kitu we ngeluk tungkul nungkulan sangu anu masih keneh hanet dina baboko. Ai sanggeus deukeut pas si Titin embok hareupeun manehna ai barang breh ceuitok teh nampo kana panon katuhuna Nyi Titin anu dibulen ku tisu ditali ditabelkeun make solasi. Tin, nah eta panon di kitu-kitu sagala. Eta kunaon? Ceuk Ciitok bari rada karung bari rada hayang seuri Ciitok teh nampo kana panon anu jadi budakna. Ai Nyi Titin ngadenge indungna nanya kitu manehna nembal tapi nembahna ge teu baraka. Da ku sabab era cigana teh Nyi Titin teh. Teu ieu mah cenah pura-pura we. Jadi bajak laut tadi ieu mah. Heureuy jeung si Udi jeung si Engku semak. Ceuk Nyi Titin nembahna teh kitu we. Asal pelenung nembahna teh. Tapi dasar anu jadi indung mah nyaho yen budakna nu bungsu jeung nu pangaes bungsu si Udi jeung si Engkus di jero ieu mah isuk keneh oge jam 6 oge geus aya nu nyampur babaturanna si Oded ngajak ulin ka budakna nu bungsu jeung nu pangaes bungsu. Jadi tangtuna mah si Udi jeung si Engkus teh eueuh di ieu mah. Tah ku sabab Ciitok mikirna kadinya. Antukna mah Ciitok teh nanya deui ka Nyi Titin bari rada semu aya keuheul oge bari rada sinis kituna teh. Nu balik sia. Si Udi jeung si Engkus mah sarek ngabohong ka mak. Rek ngabohong si laing. Kunaon eta ditutupan kitu? Ceuk Ciitok mah teh bari nempelkeun curug leungeun katuhuna kana panon katuhuna Nyi Titin anu dibulen ku tisu. Nyi Titin nembal deui. Asa pelanung deui maehna teh. Embung kanyahoan waduhna. Benar mak ieu mah sanes. Nya tadi. Tadi teh gegelutan heula mak. Jeung si Udi jeung si Engkus. Cek Nyi Titin mah teh tetep dina pancu dina pandiriana ngawaduh kana jadi indungna. Sia rek ngabohong wae sia teh. Nyaho sia si Udi jeung si Engkus mah eueuh nu balik sia teu ngadenge emak teu ngadenge laing hareureuy jeung si Udi jeung si Engkus. Nu bener sia. Sok kunaon eta? Daek dibuka kumaha eta panon? Ceuk Ciitok semu rada ngancam nanya kituna teh. Sanggeus ngadenge nu jadi indungna ngomong kos kitu Nyi Titin teh nya daek teu daek mahena geus teu bisa ngawadoh deui. Ku sabab geus kajurukeun mahena teh. Geus teu bisa aya jang celah manehna ngawadoh antukna mah Nyi Titin teh balaka kana jadi indungna ngeunaan panonna nu katuhu. Iya Pak. Cigana teh diki hancu cunguk ieu teh da belekan jaba
atuh jaba tetet teh mak beureum deui. Cek nyetitin meh teh bayi rek dibuka atuh. Bulanan panona anu di bulan ku tisu. Ulah dibuka. Kieu nya. Tah kitu sia teh. Tong ngawadul eta ulah dibuka. Ya angguran mah selain teh menta seureuh ka Ceyuyun tah aya seureuhna. Maneh apa daun seureuh? Cek Citok bari nanyakeun kituna teh. Ngarekomendasikeun titah ngalat daun seureuh. Entah apa mak, nu kumaha sih daun seureuh teh? Cek nyetitin mah teh rada karung. Dumeh mah teu apa daun seureuh acan. Ieu lain teh. Make jeung teu apa daun seureuh. Eta anu ngarambat Titin. Aya eta geuningan. Di buruanna Ceyuyun ngarambat tah kana pagarna. Ieu lain. Manya saumur sakieu can apal keneh daun seureuh. Astagfirullahaladzim, Titin. Cek Citok bari gogodeg ngomong kos kituna teh. Da budakna teu apaleun daun seureuh. Da kudu nama anu sajen mah kan arapaleun. Ti leutik keneh oge geus apa daun seureuh teh kaos kumaha. Bentukna kaos kumaha kitu. Oh, anu kana pagar. Cek nyetitin mah teh bayar rada bunga. Nya benar eta anu kana pagar. Tanyakeun we ka Ceyuyun. Maneh kudu minta izin heula sia nya ulah babangsat ngerakeun sia teh. Ngajan urang teh lain jelema beunghar. Kudu nyaho diri sia teh. Nya. Ai ini maneh di mana? Cek Citok we rada karung. Tuh katu mak. Ada tadi mah aya di Nagolodog. Cing we tuh tinggal ku emak. Cek Citok nembana kawas kitu. Balagog sia teh. Ngaho indung maneh teh rek ngakeul. Cing ngilikan ku si laing atuh. Nagolodog sugan aya tah. Mimi maneh teh. Titin. Geus ngakeul teh teu jadi ulah ku si laing aya geuring panon kitu mah. Bisa nepa. Ngareuleuh nyakal cukieuna ge. Cung ka ditu. Bara menta seureuh. Hampura da. Enong maneh mah teu boga duit jang meuli bor waterna ge. Cek Citok maena teh bari ngajurungkeun nitah kanu jadi budakna jika nyetitin titah menta daun seureuh ka Ceyuyun. Sanggeus dititah kos kitu nyetitin teh balik deui manehna asup di kaanggon. Sebab manehna acan nyisiran acan. Atuh dabukna cawe guing awut-awutan. Henteu ieu naon? Henteu disisir-sisir acan tadi teh. Antuk nama manehna make tiung. Kusabab hoream nyisir cingana teh. Tiung si nyetitin teh sanggeus ditiung manehna tuluy keluar. Ae pas nepi kana Golodog rek turun pisan make sendal. Katempo Matarsih aya keur sasapu di buruan hareup imahna. Matarsih anu kabeneran Matarsih teh keur bari ngahulang kituna teh. Alak milik sabudeureun buruana sugan bisa aya keneh runtah anu ka can kasapu ku Matarsih. Kabeneran pas ngalieukna teh pas kasih Titin anu karek pisan rek turun tina Golodog. Pas gitu Matarsih teh nampo kana panonan Titin anu katuhu anu ditutupan di bulan ku tisu.
ditapelan ku Solasi. Matarsi teh kerung. Sanggeus kitu Matarsi nanya ka incuna. Heh Titin, kunaon eta teh? Panon di kitu-kitu sia teh? Elek gagayaan eta kumaha eta teh? Cek Matarsi ngamimitian nanya ka Nyi Titin. Nyi Titin nu ditanya kaos kitu ngagabag maehna. Atuh. Jang diri Nyi Titin sosok ninina teh sosok anu galak pikeun manehna. Tegas Matarsi teh. Ngadengin ninina nanya kaos kitu Nyi Titin bari disendal manehna teh. Geus disandal. Sanajan sisirangan oge. Manehna teh nembah bari nyamperkeun kana jadi ninina. Iya, Mak. Adik hantu cunguk ya teh. Teuing atuh kasabaleun pisan cunguk teh make jengki kana panon Titin, Mak. Cek Nyi Titin main teh nembahna sakitu teu loba. Ya teh matakan. Tah eta bongana si lain teh. Tara daek beberes di kamar sia. Pabalatak tah. Mak geus ngabejaan kumaha? Titin. Ya. Geus ngabejaan naon ka si lain teh. Basihan kamar teh sia teh. Tuh, bulit loba kamari teh. Nini maneh ieu jeung indung maneh. Asup ka kamar maneh. Pas maneh ke ulin kateun si noneng. Nini maneh teh ngadenge beulit. Nah, salua indung maneh gak ngadenge salah beulit di kamar maneh. Eta cucuruut asup ka kamar maneh. Antukna kumaha teh bari mamawa sapu tah. Elek dibabok eta beulit. Nampo ka kamar si lain sia teh mun dipabalatak geuningan kitu sia teh. Teh balik pisan sia. Nulus teu wenyung. Mana awewe teh mun kitu-kitu teuing. Sing berseka atuh. Geus bagelacan si lain teh. Manya beberes kamar teh daek. Mimiti engke mah. Dah ayeuna si lain ka mana? Cek Matarsi sempat nanyakeun heula ka Nyi Titin. Dumeh budakna ongko nyari panon tapi ngadon rek keluar. Iya bade nyungkeun seureuh ka Ceyuyun, Mak. Tipe warang si mama ya ge. Cek Nyi Titin nembahna sakitu. Simple tapi to the point. Nah, make jeung make seuleuh. Teu boga bol water. Indung maneh bogeun bol water henteu. Cek Matarsi malik nanya deui ka Nyi Titin. Teu gaduh, Mak. Matakan ya ge ku si mama teh. Pewarang nyungkeun seureuh teh da teu kapeser atuh da. Kan mage apa? Can kajual lalab teh. Cek Nyi Titin nembahna kawas kitu. Tah, pamirsa ngeunaan naha Nyi Titin buat nyebatkeun teu can kajual lalap. Jadi ceuitok teh pacabakana sadidintun jang usahana gitulah. Kana jualan lalabna lalab daun sampu. Jeung sampu oge gitu. Ai sampeuna mah atos seep tecan waktuna daun sampeuna mah tiasa wae irha wae oge tiasa diala. Tah kusabab acan kajual antuk nama can boga duit komo mun dipake jeung meuli bor water mah can aya duitna teh citok teh. Nangos atuh elek kitu mah. Kadenya si lain teh engke deui mah beresan sia kamar teh. Dipabuli saja. Kawas kandang bonding. Awewe teh naon atuh. Man, apan mage terang meureun. Titin teh da
bobo teh henteu nyalira tuh. Jeung si Udi jeung si Engkus tiluan di kamar teh. Dan sok ngabalatakeun pada si Udi jeung si Engkus atuh mak. Cek nyetitin nembakna kawas gitu. Biar ada karaung. Semoga cenah teh nyetitin teh. Si lain teh make jeung nyamal kawas kitu hayang dijemel sia teh. Ya, kuduna si lain teh salaku anu cikalna. Kuduna teh daek beberes sia teh. Pokona mah teu nyaho. Ti mimiti ayeuna si lain kudu beberes. Ambeh naon, ambeh eueuh cucunguk anu ngihan deui kana cucu panon si lain. Jadi cing ingatnya oma teh nini maneh nitah kana bener kana hade. Pokona kudu daek beberes di kamar. Okay? Alright? Are you ready? Pahintum? Cek Batarsi bari tutunjuk ka nyetitin. Mari isyarat curug nu diacukeun ka luhur. Nyetitin nembal geus ngadenge nu jadi ninina kos kitu. Pahimna, mak. I'm ready. Setuju lah. Sanggeus kitu mah waktosna Sep. Pamirsa, sueur bebenyit di luar. Sim kuring nuju ngadongeng jadi weh kaganggu. Aduh. Ya. Hapunten pisan karena samuda cedosan sim kuring nu masih keneh pabaliut keneh amatiran. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima